Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun fayaqulu hal nahnu أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minuna henteu ariman itu kufar Mekkah bihi kana Al-Qur'an hatta yarawul adzab hatta sehingga yarawu naringali itu kufar Mekah al-adzaba kana siksa al-alima anu banget nyerina fayatiyahum maka yen datang siksa hum ka kufar Mekah baghtatan bari serentak sekaligus wahum bari ari itu kufar Mekah la yash'uruna eta henteu nyarahun itu kufar Mekah fayaqulu maka ngaromong itu kufar Mekah hal nahnu mungdharun hal nahnu ari kaula sadaya mungdharuna eta pirang-pirang anu dibere tempo afa bi'adzabina naha maka kana siksa kaula sur Allah yasta'jiluna pada menta buru-buru itu kufar Mekah afara'aita coba caritakeun ku anjeun Muhammad immata'na lamun mere nikmat kaula nu agung sur Allahum ka itu kufar Mekah sinina dina pirang-pirang tahun Humma jaa tuluy datang ka kufar Mekah hum ka kufar Mekah naon mak perkara kanu anu bukti itu kufar Mekah yu'aduna eta dijanjikeun itu kufar Mekah ma agna ma ari naon wae perkara agna eta anu nyugihkeun ieu ma anhum ti kufar Mekah ma kana perkara kanu anu bukti itu kufar Mekah yumatta'una eta dibere kanikmatan itu kufar Mekah wa ma ahlakna
jeung henteu ngaruksak kaula sur Allah min qaryatin ti hiji kampung illa kajaba laha eta tetep keur itu qaryah mungdiruna ari anu mere peringatan zikra karena arah-arah ngelingan wama kunna wama jeung henteu kunna bukti kaula anu agung sur Allah zalimina eta pirang-pirang anu zalim wa ma tanazzalat jeung henteu turun bihi kalayan nyandak Al-Qur'an saha asyayatinu pirang-pirang setan. Para ibu ahli pangaosan sadaya dina ieu ayat ngalajengkeun nyambung kana mingon kamari dicarioskeun tentang buktos bahwa Al-Qur'an teh adalah firman Allah sanes buatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge sanes turun atanapi sanes buatan setan sanes dilungsurkeun anu nyandakna ku setan sakumaha panyangki anu disangkikeun ku kaum musyrik Mekah sapalihna bahwa Muhammad nyanak Al-Qur'an teh eta teh meunang ti setan. Oke dibantah sakumaha namai anu diaoskeun. Oge kamari nyarioskeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar nabi, benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos ta kamari. Sok sanaos Al-Qur'an teh buktos ti Allah Subhanahu wa taala. Oge Muhammad teh adalah benar-benar utusan Allah, nabi Allah anu mana utusan Allah nyanak wahyu Al-Qur'an anu mana eta Al-Qur'an diperingatkeun disampaikan kanu janten umatna khususna orang-orang Mekah harita anu mana teu aya deui alasan kangge henteu imanna kufar Mekah Quraisy musyrikin Mekah teu aya alasan deui kangge teu iman da naon da kamari hujah-hujah Al-Qur'an itu diturunkeun ka Muhammad anu urang Arab bari Al-Qur'an itu sendiri dilungsurkeun kalayan bahasa Arab teu aya alasan deui kangge urang Arab harita nolak kana kawahyuan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka surah Allah kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Nya kitu deui kaum-kaum kufar Mekah, Quraisy Mekah anu waktos harita ngabantangul nolak kana kawahyuan Al-Qur'an oge kanabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabohongkeun kana Al-Qur'an, ngabohongkeun kana kanabian Rasul. Salaknahu fi qulubil mujrimin Allah tos ngalebetkeun dina hate-hatena jalma-jalma anu jahat, jalma-jalma anu dosa. Kitu ku Allah digariskeunana ti qada ajalina ti dituna ku Allah tos ditancebkeun dina hate-hatena jalma anu bedegong teh naon bakal nukang nonggong ka Allah oge ka rasulna Allah. Margi naon salah sawios faktor anu sangat mempengaruhi kunaon jalma-jalma Arab harita anu bardegong anu nolak kana kawahyuan Al-Qur'an oge kana kanabian Kangjeng Nabi Muhammad SAW kunaon penyebabna nyaeta katakaburan, kasombongan,
oge mempertahankan sieun naon sieun daerah kakawasaanana sieun direbut kuno janten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta faktor penyebab anu paling ageng nama eta karena gengsi Muhammad malah surpari paosna anggapan manehanana nu sombong. Muhammad mah budak kamari kuring mah tokoh ti baheula kuring diwaris ku nenek moyang nyembah berhala sareng sajabina mempertahankan tradisi adat anu teu kaharti ku akal teu katos ku akal para bapak para ibu. Entak eta upami jalmi dina manahna tos terselip oge terpatri tos ngadarah daging anu janten katakaburan kasombongan karena mempertahankan apakah itu jabatan apakah itu materi atos nu kitu mah bade diemutan kumaha wae oge moal matak lebet naudzubillah. Matak sursapari ulama dina kisah dina kitabna Shahihul Ibad dosa anu disababkeun ku sababna katakaburan kasombongan itu teu diarep-arep atanapi kecil kemungkinan kange dihampurana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha naon kumargi naon katakaburan adalah suatu sifat kejahatan anu diwariskeun ku saha ku iblis. Iblis kan faktor anu matak nyilakakeun manehanana sehingga dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala bakal cilaka jaga di akhirat salamina nyaeta naon faktor takabur aba wastakbaro. Naon takabur teh ngarasa diri langkung hebat langkung unggul tinimang batur eta kade kange urang sadaya bilih aya panyawat mana anu ditimbulkeun tina sifat ketakaburan kesombongan eta teh naudzubillah sesah pisan naonna bu sesah pisan landongna benten upami dosa anu disababkeun ku sabab kadorong ku hawa nafsu eta mah insyaallah cepat atau lambat bakal dihapunten ku Gusti Allah dina hartos naon ngalanongan panyawat anu disababkeun dosa kudu disababkeun ku hawa nafsu mah insyaallah langkung gampil daripada dosa anu disababkeun ku katakaburan. Tajalma-jalma Mekah jalma-jalma kufar Mekah musyrikin Mekah kadzalika salaknu fi qulubil mujrimin geus kitu eta mah surpari paosna kawasa wae Allah ngimankeun sadaya jalmi nu aya di alam dunia termasuk jalma-jalma anu aya di Mekah harita. Tapi da percuma upami pilihan jalmi sapertos kitu pilihan jalmina hoyong nyandak jalan anu sesuai sareng nu dipika hoyong ku eta jalmi sesah bade ku Allah di kumaha diimankeun oge teu mustahil Allah tiasa wae ngimankeun sangkan sadaya jalmi salam dunia ti awaduikeun ka akhir teh naon sangkan iman ka Gusti Allah itu bukan barang anu mustahil kang Allah kawasa wae ngan kahoyong Allah sanes kitu naon imanna patuhna taatna kanu janten Allah sareng Rasulna hoyong sesuai sareng pilihan manusia. Urang dipasihan akal dipasihan nafsu naha urang bade milih jalan anu dituduhkeun ku akal atanapi jalan anu dicanak ku naon ku nafsu. Matak hidup adalah pilihan. Kangjeng Nabi di dieu surah Allah la yu'minu nabihi hatta yaraul adab wal iman ya Muhammad jalma-jalma anu tos ngadarah daging dina hatena kakufuran kamusyrikan sok sanaos kumaha wae carana dipasihan dalil dipasihan argumen hujjah sareng sanes kantena manehanana tetep moal iman. Sakumaha dina Al-Baqarah dina awal khatamallahu ala qulubihim
wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Tos dikunci manahna hatena jama-jama anu kafir anu sombong anu nukang nonggong ka Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga moal aya dicelah kangge nampi hidayah kebenaran anu dicandak ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Allah la yu'minuna bi hatta yarawul adzab. Maranehanana moal mungkin iman kecuali nepikeun ka yarawul adzabal alim, nepikeun ka manehna naringali kana siksaan anu pedih. Surah Allah engke di akhirat jaga di dunia na keneh disiksa ku Allah, salah sawios siksa Allah kerjama anu nukang nonggong ka Allah sinareng rasulna nyata ku Allah dihancurkeun dina perang naon, dina perang Badar. Di dunia na disiksa, di akhiratna saneng-eneng salami na aya dina siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatiyahum baghtata wa hum la yashurun. Siksa Allah datang ka kufar Mekah baghtatan bari sekaligus sekonyong-konyong, teu aya pemberitahuan aya, wa hum la yashurun bari maranehanana teu nyadar. Sekaligus siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai hukuman, sebagai siksaan ka jalma anu ingkar ka Allah sinareng rasulna. Margi naon? Margi manehanana jalma-jalma anu teu iman, teu percaya kana bakal dibangkitkeunana engke jaga di alam mahsyar di akhirat. Geuning ieu teh pas non, pas gugah, pas harudang maranehanana ketika yaumul kiamahnya matak dina Yasin qalu ya wailana mam ba'atsana mim marqadina, saha geuning nu ngaheudangkeun urang geuningan aya kahirupan deui ieu teh. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal, tah ieu anu dijanjikeun ku utusan anjeun bahwa bakal aya kahirupan engke sabada maut, tegesna alam akhirat. Yaumul kiamah teh dina poenan kiamat urang bakal sadaya jalmi termasuk urang bakal mempertanggungjawabkan kana naon wae anu dipidamel ku urang salami di alam dunia. Taka jalma-jalma kafir fayatiyahum baghtah, siksa Allah bakal datang sekaligus bari maranehna teu nyadar. Geuning aya deui pertang bener geuning wasadaqal mursalun, naon anu dicarioskeun ku utusan teh ku nabi kuring ku Muhammad teh geuning bener ayeuna mah kajadian. Maranehanana teu nyadar kaum kafir Mekah oge musyrikin Mekah. Fayaqulu maka ngaromong ketika maranehna disiksa ku Allah Subhanahu wa ta'ala, hal nahnu mungdzarun, apakah siksa ini mungdzarun ditunggukeun cing kela istirahatkeun sakedap abdi teu kiat tak kitu nya. Jalmi anu tos aya dina siksaan Allah, nu tos dihukum ku Allah padahal sababiahna kulantaran dosa manehanana, ngan ketika disiksa mah tetep we ampun-ampunan du ampun ke heula reunkeun heula ieu siksa abi teu kiat. Bari salah sawios alasanana mah naon? Alasanana mah abdi uwihkeun deui ka alam dunia, abdi bakal taat. Bohong. Engke dipayun afara'aita imma ta'nahum sinina tsumma ja'ahum ma kanu yu'adu. Afa bi'adzabina yasta'jilun. Surah Allah, afa bi'adzabina yasta'jilun, ongkoh baheula maneh teh, surah Allah ka kufar Mekah, menta siksa kami ancaman anu diancamkeun ku Rasul keur jalma anu nukang nongong ka Allah jeung Rasulna, maneh kan baheula menta naon? Menta hoyong diengalkeun. Nangtang sok Muhammad lamun bener anjeun teh Rasul, anjeun teh Nabi, buktikeun turunkeun siksa ka kami, kan kitu.
turunkeun dina Syu'ara ayat 87 pamitel Pak. Turunkeun awan mega ti langit sebagai bentuk panyiksaan ka kami. Nangtang eta teh nya. Nangtang kunaon make nangtang kitu? Dasarna hiji manehna jalma-jalma nu teu iman teu percanten kana kanabian kana utusan Allah, ka nabi-nabi, ka rasul-rasul anu diutus ku Allah Subhanahu wa taala. Dasarna eta hiji. Entah ketika ku Allah dilungsurkeun siksa kamaranehanan afa bi'adzabina yastajilun. Ongkoh baheula maneh teh menta disegerakan. Ayeuna kukuring dicumponan sur Allah. Anjeun disiksa geuning anjeun yaqulu halna nu mungdorun geuning menta engke-engke ya. Apan baheula maneh teh sur Allah kitu kasarna. Maneh teh baheula nyuungkeun naon menta disegerakan siksa kami. Saterasna faraaita immata'nahum sini sur Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad. Apa pendapatmu Muhammad? Sok bejakeun ku anjeun tentang naon kebodohan orang-orang kafir. Immata'nahum sinin kukuring sur Allah dibere kanikmatan itu kufar Mekah dina pirang-pirang tahun. Aya anu yuswana 60 tahun, aya anu yuswana 70 tahun. Sareng saterasna tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun teras sur Allah ku kami ngadatangkeun ka maranehanna naon perkara anu dijangjikeun nyaeta naon? Nyaeta siksa. Maranehanana kan jalma-jalma kafir sur tadi naon? Nyuhungkeun siksa, diturunkeun siksa. Kulantaran maranehna teu percaya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon atuh gunana surah Allah kitunya janten ngajejeleh jalma-jalma kafir. Cing naon atuh gunana baheula kukuring dibere kanikmatan kan manehna nukang nonggong ka anjeun Muhammad, nukang nonggong ka kami ngabohongkeun kana Al-Qur'an, ngabohongkeun kana janten Nabi. Alasanana maranehna hayang naon pan hayang ninikmatan. Sok para bapak para ibu emutan termasuk urang sadaya jalmi-jalmi anu dosa kahoyongna kaon nikmat ninikmatan alim ibadah alim salat komok sakedap deui tanaon sakedap deui saumnya duh tereh naon tereh diuji orang sadaya kangge jaminu iman manaon syukuran eta teh ayana bentuk kewajiban anu ditaklifkeun anu diparentahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala justru sebagai media latihan kangge naon kangge ngalatih hawa nafsu urang supados naon supados teu genut supados teu subur teuing nu upami jalmi subur hawa nafsu nama matak ararabot kana naon matak ararabot kana ibadah sawihna bakal hampang kana naon kana dosa matak dilatih ku saum tangke saum jami-jami kan hoyongna kitu ninikmatan alim saum alim ibadah hoyongna teh kanu kitu we kanu haram-haram padahal sur Allah ibadah ka kami teh teu salamina Pak iraha dugikeun ka maot matak sur Allah ma'aghna anhum ma kanu yumatta'un sanes kanten kanikmatan anu dinikmati ku orang-orang kafir ku orang-orang musyrik ku jalma-jalma anu doraka maranehanana anu lebih memilih kana kemewahan dunia kegerbean dunia maranehanana wani nepikeun ka ninggalkeun kana parentah Allah wani nepikeun ka ngabohongkeun kanu janten utusan Allah ma'agna anhum ma kanu yumatta'un naon wae kanikmatan anu kumaranehna dirasakeun dina taun-taun samemehna tegesna di dunia ketika manehna ditibaan siksa ku Allah Subhanahu wa taala naon wae kanikmatan di dunia tos teu berarti deui
sakumaha urang sadaya upami para ibu tak anu leres-leres sok ngaraoskeun mah Bu, anu ngalahirkeun nya Bu, nu ngalahirkeun nyeri teh Bu, ngalahirkeun teh nyeri nya Bu, tapi ketika naon ketika brol murangkalih nu janten buah hati da namina kanyeri salapan sasih lamina dikandung duh ieu teh teu raos kukumaha tuang teu raos kulem teu raos wah tos we sadayana teh janten naon janten nu tadina geulis nu tadina sanes kantena ketika ngandung duikeun ka puncak kanyeri brolna tak nyeri panbunya tapi ketika naon ketika salamet murangkali anu dilahirkeunana sae sareng sajabina kan sadaya kasakit sadaya kasusah sadaya keperih teh hilang seketikanya tos teu karaos deui sauwihna jalmi-jalmi anu ninikmatan baheulana di dunia jalma-jalma anu kafir anu milih kemewahan dunia engke di akhirat ketika ditibaan siksa kenikmatan-kenikmatan anu kumaranehanana baheula dirasakeun teh ketika disiksa mah teu karaos sakedik-kedik acan mata kange urang sadaya sing sabar Pak Bu sing sabar dina taat ka Allah sing sabar dina nyingkahan larangan Allah da mualami ieu naon buktosna mualami di dunia mah aya tungtungna iraha maut da moal aya nu namina anu hirup di dunia mah anu salamina hirup moal Firaun sakumaha barangangasna sakumaha jeger anu kiat oge tetep tungtungna mah bakal naon bakal maut itu buktosna dunia mah sakedap sok sanaos 70 tahun komo yuswa kapungkur ratus-ratus tahun tetep bakal ditungtungan ku maut tuh akhirat anu pilamieunnya lemur urang anu saleresna nyaeta di akhirat sing salabar urang ayeuna di dunia taat ka Allah sing sabar nyingkahan kana larangan Allah supados engke di akhirat anu teu aya tungtungna urang bakal nyicipi bakal ngaraos kana kanikmatan anu saleresna taeta jama-jama kafir ma aghna anhum ma kanu yumatta'un kanikmatan kamewahan harta jabatan moal berarti ketika maranehanana disiksa jaga di akhirat wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundziruna dzikra surah Allah kami moal ngahancurkeun hiji daerah hiji kampung moal zalim ujug-ujug nyiksa daerah kecuali illa laha mundzirun dzikra kecuali kami kaeta daerah masihan heula peringatan masihan heula pepelingku diutusna para nabi sareng para rasul moal zalim jalma anu naon anu doraka ujug-ujug disiksa moal tapi jalma doraka teh kulantaran sur tadi naon pilihanana bongan we di emutan mah atos komo ayeuna media serba seueur serba canggih mustahil sur pariposna mustahil sur adat ayeuna kaplosok-plosok teu dugi dakwah margi tos naon tos hampir merata media informasi sareng sanes kanterna internet tos terjangkau luas kesempatan kange belajar kange memahami ilmu agama langkung seueur matak ayeuna mah kapungkur nuju teu acan usum internet HP oge masih cinit-nit keneh sur almarhum zaman ayeuna teu mungkin aya bodo atanapi jahil anu makdur anu dihampura komo ayeuna Pak ayeuna wah tos merambah tak upami masih keneh jalmi anu teu tiasa
jang sanyaliaraeun heula jang dirina wungkul we model fardu ain maos Al-Qur'an nu leres rarakatan salat rukun anu 17 ursapina tiasa wudu sing leres upami nu fardu ain teu tiasa atos ayeuna mah tos teu aya istilah dihapunten teu aya bodo makdur bodo anu dihampura justru bodona ayeuna mah kesalahan-kesalahan naon anu sifatna dihaja margi naon margi teu kersa nyiar el tak surah Allah wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun moal sapati-pati Allah ngaruksakeun ka hiji daerah kecuali eta daerah pasti dipasihan heula peringatan buktosna ku dipasihan naon diutus para rasul dzikra sebagai peringatan sebagai pepeling kajalmi-jalmi upami tos di elingan mah pamitos diperingati mah atos kewajiban urang mung sakitu amar ma'ruf nahi mungkar upami tos demutan mah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wa ma kunna zalimin sareng kami surah Allah henteu zalim ka jalmi-jalmi. Saterasna wa ma tanazzalat bihi syayatin ieu rangkaian sagojod kisah anu kapayun nu bakal dongkap Allah henteu nurunkeun Al-Qur'an ka setan enten sakumaha panyangka jalma-jalma musyrikin Mekah bahwa Al-Qur'an anu dicandak ku Kangjeng Nabi Muhammad teh eta teh dibawana teh dicandakna teh ku setan sanes ku malaikat tadi dia dibantah wa ma tanazzalat bihi syayatin insyaallah dina ningon payun. Wallahu a'lam bissawab. Mangga urang deres deui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه
sareng rahmat elingkeun anu lepat bisakeun nu can bisa rizqian kumacana dina waktos wengi sareng dina waktos siang jantenkeun Quran hujjah kanggo abdi sadaya ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten kakirangan kalangkungan dan hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.